ya. Ti isuk-isu dagang asa anu meuli-meuli acan boro-boroning manusa laleur ge unu euntreut ka kamarana atuh jalmanya sakitu dagangan aya sabaraha rupa kacida ieu mah rek naon tah rek aya rek ieu biasana sok aya ngelut jelema teh ena boro-boro jalma rek laleur cacak nu euntreut ampun ieu mah kudu ikhlas sabar dagang ke zaman ayeuna mah balanya loba nu meuli eueuh aya tukang warung dari ini teteangan tadi kurilingan kuring aya weh kitu Cek dagang naon ieu nya ieu we aya lain abah teh neangan gitu ge naon aya nog meri teu teu kagungan nog meri abah abdi mah atuh isi kurilingan ieu neangan naon eta nya ieu we jajanan abah aing nog meri abah teh teu aya abah teu aya ieu hormatna jeung serem eta aya kitunya sugan we teh aya warung euy Cek nuhun abah naroskeun cek aya dog meri teu paraosan tadi teh abah tos naroskeun dog meri nya nu ngawitan teh apa teh nguriling tadi keserempitnya isu ayan teu teu aya abah teu kagungan dog meri teu aya nuhun beungeus mah kunaonnya eta jalma teh tadi geus 2 kali balikan nog meri ditutanyakeun teh asa jang naon nog meri buah jang ubar kuatur nog meri dasar laki-laki geus tunjuk warung tadi keserempetan karena kujang-kujang aja loh bareng pisan ya ayo deh kang warung ieu sugan we aya Cek nuhun aya nog meri henteu astagfirullahaladzim ieu geus 3 kali ka dieu nanyakeun nog meri dan naon atuh nog meri geus bejakeun pokona mah nog meri perlu sok sakali deui nyangga nog meri tambang nu sadiakeun ke mah nah eueuh kitu abah nog meri ari eueuh mah dasar hampura atuh Cek deui ini tukang warung tadi eta we eta don aya deui Cek aya tambang teu tadi nog meri ayeuna tambang geus sidik nog meri tambang teh ya geus nog meri atuh astagfirullahaladzim Allah sia Hayu urang bogojakan Heureuy Bandung siap nyarengan bener carita asli ti Priangan hiburan eak-eak kantong hilap di lalajoan teh kunaon ya Kang seneng mah saranyaho ieu neng abah terek menang untung borongan ieu neng pokona mah mantep neng ieu boga borongan boga borongan 5.200.000 terus batina tuh 3.200.000 naon sih modalan kan 2 juta nya terus naon naik menisian tebunga abah tadi sesuria nya atuh ieu ayeuna 3.200.000 anggar we abi mah kabagana 200 naon ku kudu bingung da anu 3 juta mah anggar we akak mah kanu kolot abi mah nu ngoros aku udah bayar 200 aduh kapagih modal Yuk hayu urang bogojakan Heureuy Bandung siap nyarengan bener carita asli ti Priangan hiburan eak-eak kantong hilap di lalajoan
tinggal duaan di dia. Resepnya. Tapi ngomong-ngomong, budak itu dari bawah sepi. Ayah nama daripada iya mah wangian kan ayah tuh kopi susu sok tulis. Kopi susu. Oh. Pakai es teh ya? Nggak pakai atuh. Kamu tuh pakai es mah jadi kopi. Mah, mama eta di jero eta celana anu aneh teh. Itu mama. Iya, ayah aneh keresekan bae teh para rugu jadi manuk ayah teh asa goal-geol wae gitu. Nah, ini naonan nih. Itu kan ada celana mama aya redaan. Nya aya atuh sana abi mah. Oh, pantesan urang salah make celana peuting teh. Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti Priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha, omat kula parasean. Tong hilap. Subscribe, di subscribe, Di like, di komen atuh. Teh hilap lonceng lonceng nate. Hayu lah urang aja yuk.